Jangan lupa like, komen, dan subscribe bisa di donate. Mana sarpinya? Muhun kumaki tuh. Urang ramal engke pepanggih di kantin gerak keur istirahat. Ya tuh keur istirahat mah panrek dahar. Sarti, maukah kau naik motor beat pink denganku? Najis. Gagal. Ya lu sih anak ke sekolah Lumpang. Bung ulah mau motor dah kebijakan si beo ke mana ti kalagian nyamper. Ayo. Kemasan mana yang lain? Kelagian Lumpang, itu motor. Pan aing motor nage John dijual. Jawaban kebijakan aya nama cenah ulah mau motor ke sekolah teh. Mana ge pan ieu Lumpang teu motor ieu ji. Nah orangnya sarua kebijakan pemerintah. Kumaha mun naik anjing arek naik anjing. John kudu nama naik anjing itu tidak enak naik anjing gini kan. Haram tidak kumaha. Selayu si bel manten. Itu aja. Si keberangan. Betul si kacana aja. Can dipasang di bendera ya Gus. 6:30 ya production aya datang ke sekolah. Nah, tah. Kilang poe Senin ieu teh cih aing teu narian sakola tah. Oh, kapan keur Leumpang aya namanya. Terus dianjurkeun pisana Leumpang ku Kang Dedi meureun jadi rada beurang datang kana 10:30 sigana mah. Pak, assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, ya si Asep Dahlan maneh panciki kekara datang si ganu teu niat pisan naik sakola teh. Bari mana eta kantong tuh mah buku hiji acan. Napesa ke eta buku hiji jeung pulpen hiji. Maneh mah ampun badung pisan Dahlan. Kapan berat mau kantong mah jadi dipesakan lah bukuna. Duka tah Pak. Batur mah duka kamarana eta teh. Pan meureun batur mah Leumpang ning cek. Kang Dedi pisan ditah Leumpang ke sekolah teh. Da urang mana motor da capek Leumpang mah. Asep Dahlan. Ya anu berat malin kantong, nu berat mah rindu Dahlan. Astagfirullahaladzim, pan maneh teh titah make ieu titah naon tah Leumpang naon kalah make motor aing mah. Aing laporkeun maneh mah geus engke mah ka Pak Dedi. Dibawa deui maneh ka barak militer. Ampun teuing. Cih, nangin naon Leumpang, da urang mah boga motor, Pak. Laporkeun itu ka Kang Dedi mah da teh sieun ieu urang mah. Deui teh urang teh sepupuna. Asep Dahlan. Pan ku Pak Dedi teh dicara mau motor teh batur genana Leumpang, mun teu Leumpang naik angkut. Maneh mah budak teh nyala widang wae aing ngebantang ngor pisan maneh mah. Hormat maneh. Hidup aing jadi kumaha aing jadi sieun ngatur. Bener ya si Asep Dahlan. Kalau nangtang sia ka guru yang ke barak militer keun deui sia. Ku aing telepon ayeuna ge pisan. Itu pan teu deui urang mah heureuy aslina Pak. Heureuy urang mah. Gowat doa bisi kaberangan manten kita carekan gerakan maguluna ayeuna bagian galak. Mun atuh hayu keur teh bagian Pak Ono ayeuna teh nya telat calit besok dicarekan. Ulah enggak? Ayo. Hilang. Si doi maneh kunaon? Yang gila nyeri sih duh suku urang kaselewe duh ieu mah nyeri euy. Maneh mah lebah jadi lah kita got udang. Nyeri ieu mah di sieu duh ieu mah tulungan ieu. Teu got ya, got. Ayo lah. Kela. Itu teh jika kebogo maneh lain. Ning sade ya. Skido. Siga si Riri so jeung Skido. Wah, mah balik jeung ku aing kudu sampeurkeun ke. Sampeurkeun lain. Ieu barudak geus sakieu. Acan datang wae ke si Asep Dahlan unggul ya. Si Asep Dahlan eta murid pangbangorna tapi datang pangheulana pedana motor gitu. Aduh, ieu barudak. Si Antoni dican datang ieu. Lari, hei, Sarti lari. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Sarti.
kenapa kamu kesiangan? Bukannya datang pagi-pagi, ini sudah 7:30. Aduh, udah masuk kelas. Tadi aya nu ngajak ngobrol di jalan jadi kesiangan ka sakola nak. Nyantai sok Sarti masuk dulu ke kelas. Siapa? Waduh, mana malila gerangkan kelas carekan. Eta Pak Ono hindinya. Udah mana itu udah nulila nama pakai tijali ke Kunaon mana Kido? Aduh, si Kido ieu aing. Gusti teuing. Pagi, Pak. Ieu mani geus di dieu. Pagi Pak Ono, aduh maaf telat Pak, keseleo di gerbang, aduh gerbangnya sudah butut. Ya pagi Kido, Riris. Ya kunaon ieu mana unggak engklek ieu? Aduh aing ngeberi ieu tadi sepatu ieu. Aduh, kumaha teuing aing mah. Kapan telat teh Pak? Tadi ya si Kido tuh di harapan gerbang tis keseleo sukuna meureun pincang ayeuna teh. Tah ai sapatu abi mah kamari teh baseuh da kahujanan pas mulang sakola jadi kalah make sendal. Ek meuli di sapatu eueuh duitna. Sok ya, Riris sandak si Kido ka UKS jung bari ikut kimochi. Jam 8 ya mah. Tinggal nutup gerbang. Pak. Jiro kan ditutup, Pak. Selamat pagi, Pak. Bapak pagi. Kenapa kunaon ieu maraneh duaan? Keberangan. Mun sok dibiasakeun pisan aing. Geus aya nu wayahna teu bisa asup lagi tutup ya. Ah, bima biasa nih, Pak. Masuk api-api teh apal biasa nih eta. Aduh, Pak. Ima hapunten ya kan enak mah aya kebijakan ti Kang Dedinya. Kudu mapah aduh kan sebelum-sebelumna abi naik motor. Atuh da bumi abi mah jauh, Pak. Biasa naon maneh kasai. Aing bener teu ngarti. Ya, siapa eta nih? Aing heueuh nya aya nu aya kebijakan. Imam maneh teh pangjauhna meureunnya di ditu di pucuk ibun. Pak. Buka, Pak. Masuk. Ya, Masuk. Telat ieu mah. Ieu tak eungkeun ieu. A few moments later. Si Sarti. Hai Sarti, nya cek kurang ge papanggih deui. Kurang ramal maneh ka warung nya ayeuna. So tausan sanu reka warung urang mah reka WC. Oh, tak salah lah. Pasti WC ka warung eta mah. Ulah so tau lah urang mah da mau ka warung ieu. Geus awas lah. Duh, si Sarti eta keur ambek ge masih kena geulis. Mana ti mah aing deukeutan. Mana Riris, meuli naon ieu ti warung? Teu meuli naon? Kapan tadi urang teh geus meuli bala-bala jeung geungan pan dipurak di warung da urang mah ribu lapar pan salatri. Ai maneh meuli cai unggul do. Heuh pan eueuh duit. Bari ieu teh rasana teh rasa yang tidak pernah ada. Ya tuh kata kelas. Oh, bisa asup teh. Riz ya ngobrolan. Si Sarti lilana, betul Sarti. Aduh kan ada gua nih. Sama pincang nih tadi kun. Sarti ayo maneh ka mana wae ka kadempot isuk-isuk. Heueuh namanya ti mana heula Sarti? Maknya meninggalkan kita yang bersahabat dari dalam perut. Biasalah ite orang teh jangan ka warung hoream jaba ite geus lapar. Cina hoream kunaon? Aing mah teh ka urang nitip. Meureun aya leuwihan jeung urang teu meuli cai unggul. Lah tuh udah kapan eja mah so ganteng so iye kalah geuleuh we pokona mah. Sabar. Emang salah eta? Teu nyaho saha-saha namangan geura tadi ti jalan ka sakolah heuh ujug-ujug eureun bari ujug-ujug ngagombal lah. Teu nyaho pokona geuleuh urang mah. Udahlah mending ke kelas aja yuk. Ayo, kadang Dicokor atuh nih. Ayo mah istirahat mana? Yuk istirahat deh. Urang tadi makan 10.000. Berapa? Minggu gua. Duit 10.000. Cih, manya eueuh atuh, nakamanakeun. Buat yang mana mah tembak lah tuh tinggalin di mah. Urang masih inget ke lain-lain. Ti mah teh asa kantongan duit. Kumaha tabrak itu di jalan ya, we. Kumaha yang jajan? Lai, minjem goceng. Boro-boro goceng atau aing makan lagi 4.000 yo. Lah. Leungit nu aing gejon 4.000. Duh, aing mah. Emang mana leungit aing leungit. Kumaha jajan aing? Lanjut yuk lah. Kan juga lah, biasa ya ka iti gitu ya. Utang aing 5.000 coba.
Kurang masih serian serangan bos. Biasa ki anak buah aing tas pepangi jeung saya teh ngaranna teh duh aing si Sarti teh ke di jalan teh pepangi karena motor kueng diajak ngan embungeun bieu we ka warung kueng disangka ka warung buang teh ka WC loh sama bos berbunga-bunga aing tadi dulu si Riris jeung si Kido geura duh eta si Kido mah dirangkul ku si Riris aing mah hari apa pokona mah Cang, iya antar nyamperkeun si Kido lah, Cang bere pelajaran bos. Anak buah aing tersakiti nambah, keun kuing urus. Tuh bos tuh, Kido. Si Kido jeung si Sarti. Itu Sarti. Aing lah itu bos kuing cabuk minggu. Ini wae deh. Bos yuk. Sere yuk ka tukang sekolah yuk. Yuk dia naon di bawah sih ya, tuh baturan orang yang dibawa ke mana? Lah, ini urusan mana nih? Yuk, bah. Cing tuh. Dia cari sama tuh. Ayo tuh karunya apa tuh? Cuma pincang celana. Buat bawa lo, Bos. Aya naon dia aya naon? Gandeng lah sih ya. Saya bos nyari bosan. Kalian berdua saya bersatu. Sama kontol satu. Satu-satu kalau berani. Ya, Bos. Cuma urusan aing sama jagaan itu. Siap, Bos. Ya aya naon dia tuh. Ayo ngajaga kumaha tuh. Ih, kemana eta anak buah tadi, budak tadi heuh. Atuh mana ieuan mah ieu, ieuan si anu ngajaga ieu, urang arek nonton si itu. Oke, urang ajakan ngobrol heula yuk. Tinggal di tuh, aya manuk. Sudah, jangan menyiksa si Kido teman saya. Cicing lah maneh Sarti. Urang teh resep maneh deket anjing si ieu yeuh. Urang teh resep ka maneh, cicing lah. Aku juga sebenarnya suka sama kamu. Tapi bohong. A few moments later. Cita-cita kamu apa? Pilot kalau kamu. Menikah dengan kamu. Pulang bolanya. Iya, hati-hati. Kamu jangan rindu ya. Rindu itu berat. Kamu gak akan kuat, biar aku saja. Anjay. Jangan. Nya, cek kurang ya pepangih deui. Mana hai nasi? Tonton. Pan tadi enggeus je. Hai, embung lah. Hai. Ulah so tau gerala orang. Udah so tahu kan? Lu. Ulah so tau gera ada orang mamar kau. Aing udah kerambak kayak masih kena gelis, masih semangat aing udah. Gila gila. Padahal sih udah Indit. Tas ngomong lah orang yang beda jam masuk ganteng jaba so iye jadi weh teuing Geuleuh we pokona mah. lah orang yang tuh jam masuk ganteng so iye jadi weh teuing kode Gitu gede aku juga sebenarnya suka sama kamu tapi bohong. Cita-cita kamu apa? Pilot kalau kamu. Menikah dengan kamu. Aja ayo seru. Kamu jangan rindu ya, rindu itu berat, biar aku saja. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Kamu jangan rindu ya, rindu itu kuat, kamu gak akan. Rindu itu kuat, kamu gak akan berat. Tak tak.